Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng bayaki palawari sadayana. Alhamdulillah tepang deui padangan channel simkuring ka asa kegunturan madu karageragan menyan putih. Menyan bodas nyan putih. Menyan putih. Nyan putih. Ya. Ka sumpingan Ais Pangampih ti Gesantara. Tah naon Gesantara teh? Urang tarus ku sararea. Urang talek naon wae ketakna Gesantara di Sunda tapi nyakup karena sadaya Nusantara. Tah urang tarus heula saha ieu teh? Mangga urang wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi Hendra Gunawan, ya. Abdi teh karasan diamanahan eta teh ku rencangan kanggo janten pupuhu Gesantara. Gesantara teh singkatan tina Gema Persaudaraan Sunda Nusantara gitu nya. Gema Persaudaraan Sunda Nusantara. Jadi dari tina sisi bahasa nama tentu langsung karena Sunda gitu nya. Sunda hanya sebagai kata di situ ada Gema Persaudaraan Sunda Nusantara. Gema Persaudaraan itu bahasa Indonesia teh namanya. Sanes dulur gitu kan. Ya, sanes gentra duduluran Sunda Nusantara sanes. Tapi Gema Persaudaraan Sunda Nusantara. Nah, bet namina Gema Persaudaraan Sunda Nusantara. Jadi abdi teh sareng rencangan ngadirikeun Gesantara teh hoyong ngagentraan kasadaya jalmi kanggo duduluran. Utamina orang Sunda gitu ya. Utamina orang Sunda kumargi abdi sareng rencana orang Sunda kan awalna. Sanusantara teh saha wae anu aya di Nusantara anu resep kana Sunda, kabudayaan Sunda sareng duduluran hayu urang sasarengan ngabangun Nusantara ieu ngabangun bangsa. Anu janten patarusan kieu kan ari urang Sunda mah nya bengkung ngariung bongkok ngaronjok cenah. Istilahna mah tuang teh tuang asa ngariung. Bahasa Sunda kan bahasa Jawana mangan orang mangan kumpul. Tah eta matak sok aya oge seliweran ti ieu urang Sunda sok nyareutkeun urang Sunda mah henteu ieu henteu labas tara ieu itu tiasa jarambah gitu. Teu tiasa jarambah cenah kurung batok istilahna mah tah eta leres gitu. Margi kan ninggal Gesantara Gema Persaudaraan Sunda Nusantara nah, aya gitu misalkan orang Sunda di daerah Nusanes gitu. Sama aya eta teh nya orang Sunda di daerah Nusanes kan aya kekecapan di urangnya namina ngumbara. Ya. Seueur orang Sunda nu ngumbara teh. Komo pami urang nanti urang terang tina karakter profesi sesuatu seorang gitu nya. Kadang-kadang suka tingali walaupun misal henteu keluar di Jawa Barat misalnya. Misalnya teh orang pamininggal tukang Indomie di Kuningan gitu kan. Tukang cukur di Garut. Nah, gitu kan. Atau gali Majalengka. Gitu. Tukang kredit Tasik. Nah, tukang kredit terus ke mana teh. Tukang cukur terus ke mana? Tukang batagor terus ke mana? Soalnya di Bali misalnya, abi kantos ka Denpasar, abi kantos misalnya ke Medan, aya tukang batagor. Orang Ciamis gitu kan. Jadi aya nu ngumbara sasama seueur nu ngumbara teh. Kadang-kadang mah ngangkeunna orang Bandung cenah. Nah eta. Da pang diingetna Bandung. Terus anu ngumbara teh seueur kan selain karena profesi juga karena tuntutan pekerjaan sanes nya. Misalnya anu anjeunna ngumbara sakolana di Jawa, di Jakarta atau di luar negeri terus neraskeun pada mulana di ditu. Tapi bibit pituin nama ti Sunda senama gitu. Janten we eta aya anu misalnya teh anu terdidiknya tadinya anu kuliah segala macam akhirnya karena tugas pindah ke sebuah kota anjeunna ngadamel paguyuban kumpulan orang Sunda di ditu. Tah ayeuna Gesantara teh kumaha ketakna supados kan tujuanna mah jelasnya ngahijikeun orang Sunda di Nusantara dina hiji sabeungkeutan gitu kesangkan nyaah kana Sundana tiasa ngabangun Nusantara bang kitu nya. Tah kumaha ayeuna kapayuna sapertos kumaha teh? Jana sama kieu ieu teh nanti kawit nama tina nya bahasa Indonesia mah kegelisahan lah nya.
kamari-kamari urang teh kahariwang tina kahariwang urang teh kan da zaman era mah zaman demokrasi teh nya pemilihan langsung segala macamnya. Tah kumarga pemilihan langsung teh sok aya kita teh Pak silih paing-aing teh kelompok aing nu pangalusna, pangalusna gitu kan. Tah abdi teh ningal di kahariwang ieu teh lamun ieu ditraskeun terus Pak aing-aing ieu kitu nya we aing pang benerna gitu kan maneh salah. Nya aing eleh teh maneh tetep salah gitu kan gitu kan eta teh. Urang teh geura mah ngamajukeun ka payun teh duluranana da ieu mah ngan 5 tahun sakali kikian teh kitu nya. Sanggeus 5 tahun mah urang teh biasa deui basa deui dulur deui kan duluran deui butuh deui ku babaturan butuh deui ku dulur. Dina politik kan teu aya musuh salawasna gitu. Tidak ada musuh yang abadi, yang ada kepentingan yang abadi gitu kan. Takut kepentingan sudah sami kepentingan nama kan. Jadi teu aya jangka menengah, teu aya jangka pendek, teu aya jangka panjang, da seuseurna ge jangka dapur gitu. Laras pisan. Setelah kan lebar pisannya urang ngukur ngudag-gudag anu 5 tahun, sementara urang duduluran bisa pecat gitu kan gitu sareng sanes gitu kan. Nah eta tidinya teh ngadamel lah nya jalan rencangan anu sami-sami gaduh kahariwang, ngadamel organisasi anu tiasa ngarah-rah atau manjangkeun duduran. Terus nu kaduana nya tadi inti nama sesuai dengan cita-cita negara lah. Nanjeurkeun cita-cita negara, tihang negara teh mewujudkan kemakmuran, masyarakat adil sejahtera gitu kan. Klise tapi emang eta kedah nama orang teh nya. Terus secara asas urang ya Pancasila da tos pasti namanya tos jadi nanti kesepakatan bersama lah itu namanya. Tos sapuk sadayana lah karena Pancasila di Indonesia teh. Terus oke tadi Bhinneka Tunggal Ika misalnya kan berbeda-beda orang teh kan tapi tetap harus di Indonesia gitu kan. Orang Sunda aya nu suku Jawa, suku Aceh, suku Padang, suku mana kan tapi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Orang teh hayang ngaingetkeun eta gitu. Harus. Terus nya tadi Sarusantara orang teh ngajak duduluran. Baik badeka nu sesama orang Sunda anu ngumbara atau napi anu sanes orang suku Sunda tapi orang duduluran tetap matakna gema persaudaraan Sunda Nusantara gitu. Tah ayeuna kumaha manawi program-program Gesantara sapatos kumaha supados urang tiasa ngawujudkeun anu di nembe di sanggomkeun. Sanesna program teu tiasa kunyalira nya. Abdi sareng rencangan ngadamel ormas teh sadar pisan. Ngadamel Gesantara teh moal ngabereskan sadaya persoalan bangsa nu aya ayeuna. Tapi sahenteuna aya anu fokus dina bab duduluran seperti itu kan anu sanes mungkin aya nu fokus di bab ekonomi misalnya teh nya, aya nu fokus di bidang politik gitu kasundaan teh nya. Mana sih presiden di Sunda gitu kan katanya. Aya abdi mah fokus dina duduluranana lah. Duduluranana terus sareng nu sanesna karena duduluran orang kolaborasi orang sabilulungan sauyunan gitu kan majukeun bangsa ieu teh gitu da moal tiasa kunyalira tah ieu ya urang fokus janten teh kana duduluranana keduduluranana kumaha urang tiasa terang yen aya dulur-dulur urang anu kedah dibeungkeutkeun misalkan ayeuna taruhna orang Sunda heula misalkan orang Sunda di Sumatera nah kumaha misalkan naha aya komunikasi kumaha atanapi kumaha gitu. Sesama nu kahiji namanya orang teh tadi bab duduluran teh sanes hungkul ku karena aya orang Sunda di negeri deungeun lah seperti itu atau di wilayah nu sanes sa Indonesia misalnya. Tapi orang teh hoyong ngamajengkeun budaya Sunda misalnya. Diperkenalkan kepada masyarakatnya di ameh warano bade orang Sunda nyalira bade sanesna gitu. Jadi orang teh ngajak duduluran ka sakuliah Nusantara gitu nate. Jadi kegiatan-kegiatan nu bade diayak nanti dikerjakeun ku Gesantara masalahnya memang mencakup hal yang terdapat dalam unsur-unsur kebudayaan namanya mimiti seni budaya ge seueur gitu kan. Tina bab kemaslahatan kanggo publik, kebijakan-kebijakan publik, urang teh sareng politisi, sareng
nanti sareng para pimpinan gitu ya, umaro lamun urang Sunda namanya legislatif, eksekutif kan itu kan kedah caket, kedah terang oge naon sih anu diurus ku anjeunna teh peraturan-peraturan naon entos disusun ku anjeunna kanggo kamaslahatan masyarakat khususnya orang Sunda sareng Nusanesna Nusantara seperti itu. Terus ada kebijakan tentang bidang di ekonomina gitu kan. Mung sadayana di bingkai dina ormas namina Gema Persaudaraan Sunda Nusantara gitu. Orang janten terang ya sakumaha kebudayaan seorang Sundanya tadinya bicara kebudayaan Sunda. Priwados kantos di Sumatera. Anu nyetel lagu kawih kalangkang tapi ditaroskeun mana itu orang Sunda gitu kan ternyata orang-orang itu ngartos tuh bahasana itu justru itu eta nah ditaros ieu resep kana kawih Sunda gitu kan itu nama enakeun ya panginten eta bahasa rasanya panginten eta oge tiasa ngabeungkeutkeun padahal itu guys sanes sasuku jeung urang istilah namanya ngan ukur kaikat ku sabangsa tapi tiasa menikmati sama kan ari bab musik gitu nya kan musik mas universal sebetulnya musik mah saha wae teh sanggadang sapertos urang ngadangu lagu bahasa Inggris urang teu ngartos bahasana tapi sok nyanyi sakapeung mah lirikna teh ka mana-mana gitu kan tapi ya daraoseun gitu kadang-kadang kitu juga nama sapertos nu tadi gitu kan terusnya dina budaya sanes nya karakter orang Sunda ge aya nepi ka resep ku bangsa deungeun atau keluarga gede sanes misalna somea hade kasema kan orang Sunda mah dareh deh terus sigana teh penuh kesyukuran hirupna teh laras keur kabanjiran ge teu weleh seuri kan teu weleh untung gitu kan mun orang Jawa mah salametnya teu salamet gitu kan mun orang Sunda mah teu weleh untung teu weleh seuri sak abdi kantos ninggalna TV gitu ya Kang keur kabanjiran di daya kolot gitu kan ngais budak ibu-ibu gitu ya ibu-ibu ngora gitu kan ngais budak pas dipuat ibu-ibu mudanya Mahmud itu Mahmuda pas diwawancara ke reporter teh ibu bagaimana kondisinya eta mah seuri heula da seuri heula siga rek ngomong ge hese gitu kan dan manehna meureun disorot ku TV teh seuri iya cenah ini kebanjiran bari seuri eta kebanjiran teh coba ya eta penuh syukur teh ya penuh syukur teh padahal mah ada ripuh gitu ya da aneh kadang-kadang orang utamina orang Indonesia nya orang Nusantara lah gitu aya bom oge kan tukang baso gitu nampi anu mesen masih gitu padahal caketnya eta si bom teh nantinya juga kasieun atau duka teu ngarti gitu kan. Nah gitu. Mudah-mudahan oge kan ieu kapayuna eta Gesantara teh sing janten salah sawios organisasi organisasi anu leres-leres karaos ku ketakna karaos hasilna ku masyarakat sareng ku nagara gitu kan. Amin. Seueur anu kabantosna utamina da warga pangitan tujuanna mah supados warga tadi memajukan kemakmuran Indonesia teh leres. Mudah-mudahan oge gitu. Leres. Abdi mah mikirna kieu kan pami abdi nya nanti nafsirkeun surat Al-Asr kan. Mohon. Bahwa jelema teh satamana dina aya karugian. Iwal ti anu opat. Iwal opat nu hiji iman, nu hiji amal soleh, nu hiji saling nasehatannya, saling wasiat tina kabeneran, sareng saling wasiat tina kasabaran. Tah, upami anu kahiji nu kadua mah eta mah kunyalira ge tiasa. Ya kan? Urang nanti iman, kan itu pribadi eta mah nyalira eta mah. Amal soleh kunyalira, kajian batur teh amal soleh urang amal soleh nyalira. Usahakan batur teu terang ge urang nya. Eta kunyalira. Tapi aku abdi nuju tahajud kan gitu kan. Tapi anu katilu kaopatna silih wasiatan. Namina silih wasiatan mah teu tiasa nyalira kan. Mun ngosiatan di nyalira. Iya, silih mah pasti kedah sareng sanes nya aya kecap silih eta gitu kan. Janten kurang aya kecap silih eta, silih wasiatan. Tah urang teh kedah nusanes berarti. Nya kedah sareng gaul sareng nusanes, guyub sareng nusanes, ngumpul sareng nusanes gitu kan. Teu tiasa nyalira, hirup di leuweung nyalira gitu kan. Eta teh mung lamun
lamun disebatna misalnya teh mun hoyong jadi jalmi anu untung nya, anu beruntung teh kan henteu rugi anu iwal anu opat ya. Mun nembe 2 berarti nembe 50% na urang teh. Nembe satengahna eta teh urang teh. Tacan balik modal gitu. Tacan balik modal. Pas-pasan teh. Bos kedah aya wasiatan nah anak ku wasiatan teh didinya lah orang kedah kumpul, kedah mun bahasa ieu nama berjamaah gitu nya, kedah berjamaah, kedah Abluminanas panginten. Abluminanas teh pasti. Kadua eta teh. Kedua awal mah abluminal pribadi teh. Pribadi tah eta ya mudah-mudahan lah ka payuna urang tiasa ninggal kumaha gesantara tiasa ngamajengkeun. Amin. Ngamajengkeun kamajuan masyarakat, kemakmuranana, kasejahteraanana. Sareng mudah-mudahan urang dukung aku sadar. Terus kan perjogi pisan kurang lagi kan Gesantara kan masih lalengkah halu kan namanya 1 tahun ya ge 1 tahun ge masih kene menarian pondasi anu kiat teh lah eta nama. Tapi 1 tahun teh nuju lucu-lucuna. Jelas. Ya. Nuju lucu-lucuna. Eta ya mudah-mudahan kita orang teh sasieun sabeunyeun da eta orang Sunda mau gaduh eta atuh sasieun sabeunyeun. Sok sanaos sakedik adi kompolkeun janten gitu. Dawam lah nya ayeuna bahasa Sunda teh bahasa Arabna dawam teh teh konsisten teh nya salit-salit kan Allah marah pami ibadah dikerjakan teh meskipun salit-salit tapi dawam tapi teras-terasan daripada gitu. Ya continue daripada sekaligus berat misalnya orang maos Quran gitu ya maos Quran berat sekaligus tilu juz sadinten tapi ke tiasa tapi ke KCF gitu ya soanten gitu ya apa kita henteu 3 tahun gitu kan eta leres mending ge sadinten sajuz atau napi sadinten 2 lembar tapi teras sen eta disebut dawam eta istiqomah pangintennya istiqomah kana eta leres pisan sok sanaon urang teh da seueurnya da itu ngabangun Indonesia teh teu cekap punya lira kada kan terus ngabangun Indonesia cekap punya lira sugan ti Gesantara ieu gaduh ieu gitu tinu sanes gaduh ieu gitu tina urang teu tiasa ngabangun ku lira urang ge ulah bener sorangan ulah hayang bener sorangan mang kurantaran batur ge ngelaksanakeun bebeneran cek manehna mah gitu kan tinggal urang misalkan cek urang mah pasal ieu oh lain kitu nya cek urang pasal ieu dan teu kitu beneran teh tapi urang kudu naonnya kedah jembar manah bentuknya kedah jembar tinggal di batu kedah yang bebeneran tinggal untuk saling ngarugikeun gitu walaupun beda pamadegan gitu harus. Ya mohon parogi sadayana tah urang tinggal ka payuna Gesantara sapotos kumaha amin ketakna di masyarakat sapotos kumaha urang dukung ku sararea saterasna bilih manawi aya harapan-harapan anu bade dirajengkeun ti Gesantara kanggo masyarakat mangga nya kahiji hatur nuhun gitu nya ka padaringan nih tos tiasa abdi tiasa silaturahim di dieu kaduana oge tadinya harapan abdi mah urang teh urang leuwih ngaheuyekeun duduluran daripada memusuhan gitu kan da musuh hiji seueur teuing katanya nanti 1000 musuh 1000 kawan dulur kirang hiji musuh seurting sih gitu ta. Jadi duluran mah kedah saseur-seur nah gitu teh. Dan pasti mah setiap jalmi teh pasti gaduh nanti kelebihan teh nya. Gaduh kaleuwihna. Rek eta cacah kuricakan tukang sasapu gitu nya. Dugi ka memang eta pejabat pasti aya kaleuwihna. Jeung pasti aya kakuranganana. Jadi aya 2 hal eta urang mah duduluran teh melarian kalihna gitu duduluran teh jadi harapan abdinya kahiji hatur nuhun sareng nyungkeun doana sareng doronganana supados Gesantara ieu teh tiasa teras majeng da Gesantara pami dibalikeun menjadi taranggesan Gesantara teh taranggesan diajarna selesai jadi urang teh hayang nama diajar sepanjang hidup gitulah nya jadi taranggesan diajar eta ieu teh sisi daunnya filosofi gitu. Taranggesan diajarna, taranggesan syukurna. Urang teh keurana mah syukur nanti hirup di nanti di bumi Parahyangan anu cek orang Walanda mah menciptakan tanah Parahyangan tuh ketika Tuhan tersenyum teh gitu kan. Jadi orang bebetian gampil orang mah nya kana tinggal cap jadi da urang mah moal jauh tidak hareun gitu kan. Jadi disebut ketahanan pangan mah di urang Sunda mah sebenarnya
tara kalaparan kan artinya orang mah tara laparnya. Laras, da orang Sunda mah sareng deui ai orang Sunda mah kawentar pan ieu na teh rancagena teh gitu nya kreatif. Dina aci oge jadi segala naon. Sampo jadi naon. Daun sarupaning daun-daun apal mana nu daun eta racun atau nu henteu, anu henteu teh janten lalab. Gitu. Janten sayur kan seueur. Tapi janten landong oge kan. Landong oge kan eta di urang teh kudu syukur di dinya. Tara enggesan rama syukur gitu. Katiluna tara enggesan sabar gitu kan. Tara enggesan syukur, tara enggesan sabar. Diajar, sabar gitu. Lengkap pisan. Mudah-mudahan seueur pisan anu tiasa dicana ku urang ieu Gesantara ieu. Mudah-mudahan kapayuna urang tiasa ninggal. Nyakseni Indonesia lah Indonesia teh majengna sing tiasa masyarakatna adil makmur sejahtera leres eta pisan. Sareng mudah-mudahan ieu teh geuningan Gesantara teh sanes ngahijikeun urang Sunda jeung urang Sunda hungkul di salora sadayana Nusantara sarta kabingin Nusantara tapi sadayana warga Indonesia bagian tina Gesantara anu kada dihijikeun duduluranana. Malah mun abdi mah nya kahiji sa duluran karena sa nasab kandung gitu nya. Nu kadua dulur sakasur kan, dulur salembur sami-sami orang Sunda gitu kan. Terus dulur sanagara, dulur saagama, dulur sakamanusiaan, dulur ciptaan Allah sadayana kan. Kabeh dulur urang jeung beurit teh tetep kapinaon eta da dulur kan eta. Laras abi oge sok ieu aya nu ngawartosan urang teh dulur jeung kenteng sarua tina tani. Eta laras. Jeung kenteng, jeung padaringan ge dulur urang teh. Sami-sami tina taneuh teh kudu dipiara tong ciga ayeuna kan. Hayang meunang na wae urang mah kan. Matak mencari keseimbangan selanjutnya banjir teh gitu. Eta urang keur ngajaga. Tadi naon? Dulur salembur, dulur sakasur, dulur salembur, dulur sanagara, gubernur, baheula mah ke zaman Gus Dur, dulur sagusdur. Ayeuna mah pas gentor, mudah-mudahan dulur ciptaan Allah. Ciptaan Allah panganna mah makhluk Allah urang sadayana teh. Mohon sadayana nya janten upami urang ieu ninggal batu atau ieu teh dulur urang. Ninggal tangka sampul kade tong dipotongkeun. Baheula mah abdi nu jalit nonton film judulnya Samson. Kan eta teh Delileh. Anu eta Binyamin. Samson apa Tarsan cenah mah. Tarsan. Nah, terus kan mainna teh kan di leuweung gitu ya, hirup jeung sesatuan gitu. Nah, terus ketika dibawa ke kota ningali hayam jadi daging hayam. Nah, ini teman Tarsan. Ini teman Tarsan tidak makan. Ini teman Tarsan. Jadi dulu repot gitu. Repot. Ningali endog, ini teman Tarsan. Daharna teh vegetarian akhirnya. Nah, gitu. Mun gitu Pak ini. Kang Hendra mudah-mudahan orang tiasa nguatkeun duduluran urang sanes ukur dulur salembur teh sanagri jeung dulur-dulur anu budeureun urang kana tatangkalan kana sasatuan mudah-mudahan ngapi dulur nyaah lah istilah tujuan namanya sakitu pangintennya tiasa alhamdulillah mudah-mudahan kapayuna urang tiasa tepang deui tiasa ngabedah deui tos dugi ka mana Gesantara teh tah kitu sakitu panginten anu tiasa kapihatur hapunten hamur catur bahe caregna sakitu tiasa kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.